Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Jasmine, kamu ada kembali buku alun naon wae engke? Kamu ada beli buku neon ya? Aku mau beli ini aja deh, yang cerita 25 Nabi dan Rasul sama buku cerita siluman monyet. Kamu ada kembali dua ini teh Jasmine? Iya, kenapa gitu? Meni gaya Jasmine mulai dua juga anu duk dibaca wae. Ya biarin, gimana aku atau duit aku? Kok ngatur sih? Ada kamu ada beli buku neon ini? Sebenarnya Neng mah yang beli ya sih Min. Kalau yang beli kamus bahasa Korea, tapi kan harganya 15.000. Duit bukan Neng 10.000, jadi kurang duitnya. Ya, nganjuk ya sawari atau kamu teh? Emang bisa gitu? Nyantel lah, kome herai biar mah. Terbalik bisa Jasmine komam nih. Tuh man. Kumahanya ya Neng yang beli kamus Korea, tapi duitnya kurang. Kumahanya? Ya minta we atau ke mama kamu? Mau diberi Jasmine minta kasih mamah mah. Komo iya makan nanti sekolah buku nage tapi di bazar, jadi pasti mau diberi. Ya tinggal bebe Jawa atau kamu tadi titah ku sekolah beli kamus Korea. Gitu juga Koreva. Kamu bener oke Jasmine? Kayaknya gue bejak itu kasih mama. Tapi terjadi kata. Nih aja yang terjadi segala. Si mama sok apalun Jasmine lamun Neng unikote, jadi mau jadi daripada kapanggil kan Neng jebrot Neng terjadi. Ya enggak sih atau hari gitu mah. Atau kia we Jasmine, kamu kan beli bukunya 2. Terus? Nah, kamu melina entong anu eta, entong 25 nabi ejeng cerita siluman monyet. Terus aku malina nih ya, Wan. Kamu melina iya naon ngaranna teh? Anu 25 nabi ejeng buku kamus Korea. Eta melina entong anu siluman monyet. Nah gitu, kan aku mah enggak butuh kamus biasa Korea mah. Nah, kan eta tujuanna teh Jasmine. Apa maksudnya ini teh? Ya kan kamu teh butuh kamus bahasa Korea, jadi bikin kan Neng, jadi kan Neng teh kudu meuli. Mending gak mau kalau kamu mau beli wes sorangan. Iya, Jasmine kamu meni kitu kabesti teh. Jangan satu kamu melina tilu. Di, jeung naon aku meuli tilu mending leba-leba teuing. Nya panjang Neng hiji. Gak mau, mending minta weh ke mama kamu. Maya tadi bere harga 15.000. Ya Jasmine mah meni jeung teu apa si mamah wae. Ya emang henteu lah, kan eta mama kamu atau bukan mama aku. Ya enggak satu hari kitu mah tukeran mamah kamu jeung mamah aku Min. Daek teh. Ada naon bisa dituker-tuker. Matakna Neng kamu teh harus menabung. Jadi kalau ada yang kayak gini teh kamu teh tidak kelimpungan yang duit boga duit. Gitu. Sebenarnya Neng teh lentah yang nabung Jasmine, tapi kan Neng teh bekalnya 10.000 nya terus beak pakai jajan KB, can bayar uang kas, can bayar parkir. Tapi kan Neng motor. Maksudnya teh bayar naon nek itu segala dibayar, tapi jajan sila mana mah. Dek kamu mah atuh geus dibere MVGG angger geura jajan teh loba meni amit-amit. Ari teh seubah atuh kamu teh Jasmine, dalam mun seubah mah Neng ge moal jajan. Halah, alasan. Kayaknya mah jeung Bu Erna we mulang nanya. Neng, Jasmine, hayu mulang. Iya Bu Erna. Loh, Bu Erna mau lauk eta teh? Meni gede-gede teuing. Lauk naon adek kamu eta masih Ica. Hayu balik Vanas enggak kuat. Hayu. Iya hayu, meni kumahanya Neng hayang meuli buku kamus Korea. Ih papa sih seneng iraha nya balikna. Meni teu kuat ya hayang melerkeun pagar. Meni era ditinggalin lagi potong kieu pagar teh. Ai. Mana? Kok ngalamun ke naon ieu? Henteu buna teu ngalamun kana naon ieu. Mak nya, sok bohong mama Neng mah eta teh. Sok caritakeun ka bunda ieu, keur ngalamun ke naon are mama Neng. Iya buna mama Neng teh keur mikiran pagar. Emang kunaon kita pagarnya itu mama Neng? Jangan dipikiran segala.
Nya apaan iya pagerna potong. Mama neng teh kepikiran nak merekeun pagar, tapi bingung ieu teh. Bingung kunaon mama neng teh banyak awas emang nih. Bingung kunaon? Bingung iya bunda. Duitna eueuh. Bunda arek mere injem mal ieu teh. Ari bunda boga duit di mana atuh ari mama neng? Mak nyong. Atau iya atuh mama neng mau Bang Emok we. Kumaha eta syaratna Bang Emok teh bunda? Gampang syaratna mama neng. Banyak ukur kakak, KTP dan juga buku nikah. Oh gitu, gampang atunya eta syaratna. Nya gampang atuh mama neng, komonya lewat bunda mah yo minjemna sudah pasti ACC ya tah. Maknya di mananya buku nikahna ge poho nyimpenna euy. Tapi eta minjem Bang Emok teh kudu aya usaha teu? Lena kudu aya usahanya. Maknya teu kudu mama neng. Nah jeung teu kudu sagala, lena Bang Emok mah jeung pembiayaan usahanya. Bener, eta oge jeung pembiayaan usaha. Tapi di bunda mah bebas ya. Maknya dek boga usaha, dek ente ge bisa mengajukan Bang Emok. Apaan Bang Emok bunda mah beda yo. Bunda mah Bang Emok plus Maknya. Oh gitu bunda. Nya geus atuh ari kitu mah Mama Neng miluan. Maknya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Mama Neng teh miluan Bang Emok. Udah kajukan sabaraha Mama Neng? Alah saeutik we bunda paling ge 10 juta lah jangan merekeun pagar hungkul. Maknya, loba-loba teh 10 juta. Member baru mahnya maksimal oge 2 juta yo. 2.500.000 lah bisa lah. Kubona diusahakeun Maknya. Kitu eta teh. Nanggeus atuh bae 2 juta we lah. Tapi ieu teh dibayar ku bunda pan? Nah jeung ku bunda sagala ieu teh. Apana mah Neng? Ya anu boga pinjaman oge. Lain aku bunda ieu teh dipangmayarkeunna. Ning Ibu Haji masuk ku bunda dipangmayarkeunna asana mah. Dan dipangmayarkeun eta mah Mama Neng, tapi direnteng alas dipangmayarkeun ti heula Maknya, gak kakara dibayar ku Bu Haji gitu telat. Peletar lah ibarat mah kaos kitu. Nya enggeus atuh beuna Mama Neng ge direnteng ieu menihara rese eta teh nya. Maknya direnteng Mama Neng, karek miluan geus sang direnteng. Mosa kitu mah bunda balik ini tuh Maknya. Itu bunda di ka mana ieu? Maknya. Itu kalau nambit segala eta si bunda. Ari kamarina nawarkeun Bang Emok teh. Ari dek miluan geura kadon indit. Aing kabalagan pisan si bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tah nepi geuning. Aduh. Nepi oge geuning. Sok turun Ica. Turun. Aduh. Bu Erna, eta lauk wah gede-gede teh ieu. Lain lauk Mama Neng ieu mah si Ica. Si Ica eta teh. Nah, si Ica jeung aya buntutan sagala ya. Ya kan tadi androk Ica teh kebanjur sama cewek Mama Neng. Jadi sama Ica teh diganti sama rok mermaid. Kan Ica selalu bawa rok mermaid. Mending aya we nya si Ica. Aya anak-anakan. Kalau kayak gitu Ica pulang dulu ya Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ica. Sok kade hati-hatinya. Aya wae budak ieu nya. Jeung jadi mermaid sagala ari si Ica. Budak teh mah hiwal. Bu Erna, pas pisan ieu anu diomongkeun ku Mama Neng teh. Ngomongkeun naon Mama Neng ieu teh? Gosip atau fakta yang tertunda ieu teh? Aduh. Lain Bu Erna, lain gosip ieu mah. Ieu perkara renang si Neng. Nah eta teh milu kudu mayar sagala. Oh eta. Tak apal Bu Erna mah Mama Neng. Apalnya eta mah guru olahraga anu ngayakeunna oge, lain ti sakola. Tapi baheula mah asa eueuh renang-renangan Nah ayeuna mah jual aya renang-renangan ieu teh. Apaan diganti ieu guru olahragana jadi aya renang-renangan. Tapi Mama Neng apal henteu. Apal naon eta Bu Erna? Eta si guru olahraga teh nya bau kelek ieu. Leuwih ti si Ica eta mah. Anu bener eta Bu Erna. Nah, ari Mama Neng jeung tutup hidung sagala, pan lain Bu Erna ieu anu bau kelekna oge. Oh, heueuh nya. Tapi nah Ibu Erna jeung apal sagala eta guru bau kelek. Diangseu kelekna apa kumaha ya? Ini gara teuing diangseu Mama Neng. Apa nanya? Pas guru eta asup ka kantor teh langsung ieu melebak eta mah bau saruangan teh. Bu Sinta ge kan nepi ka pingsan ieu dibawa ka puskesmas. Halo? Parah pisan eta teh Bu Erna. Kuat ka aya korban sagala ieu teh. Parah Mama Neng, matak Bu Sinta pingsan ge eta teh parah pisan ieu. Mangkana Bu Sinta teh pan boga asma ngek-ngekan, katambah ku bau kelek. Pingsan we tungtungna teh. Tapi Neng Bu Erna mah teh kunaon ieu sehat-sehat wae. Apalagi Bu Erna mah make oksigen Mama Neng.
Lu juga di nu sinetron geuning. Emang disadiaan gitu Bu Erna ku sakola eta teh? Asana mah henteu ama Neng, tapi nya pas guru eta asup teh kan langsung gitu nya bau kelek. Nah langsung kepala sekolah teh rikat eta mah meuli oksigen jeung guru-guru. Tapi gini eta anu pingsan Bu Erna. Bocor oksigen apa kumaha? Nya apan tak kabagean Bu Sinta mah jadi we pingsan. Oh gitu. Meni wah asnya eta nasibna Bu Sinta duh. Tapi dari hari pertama hungkul mak nih. Soalnya pas hari kedua pas guru eta datang disemprot ke kepala sekolah teh make deodoran eta 10 kaleng. Diketok shh. Kumaha we keur milok eta? Milok ieu melok pencet. Ini aya-aya wae Bu Erna eta sakola. Nya apan sakola Bu Erna mah atuh mak Neng ajaib ieu. Segala aya. Begitu mah geus atunya. Bu Erna balik heula teu kuat ieu. Hoyong tuang jeung sayur asem. Mama Neng bade sayur asem? Ah moal Bu Erna Mama Neng mah geus wareg ieu. Mun kitu Mama Neng kejar heula nya di pareman saya poho can di pareman. Hayu Bu Erna yeuh. Hayu. Tapi asa bosen sayur asem mah nya. Mending nasi padang we lah urang meuli ka si Margo 10.000-an. Maknya 10.000, 15.000. Tapi di ladangan mahnya mau 10.000. Ah, geus meuli 10.000 ah. Jasmine, kamu yakin eta mau amal tilu bukuna? Oh, well ini gue katanya kamu. Ari Neng kumaha tuh Jasmine? Manya teu meuli buku. Nyari kamu hayang mah tinggal meuli we atuh, gitu aja kok repot. Ya tapi kan Neng teu boga duit Jasmine. Yang geus atuh eta boga duit mah mending ke deui meulina. Ya kan belum tentu atuh Jasmine si emang bukuna ka sekolah deui. Siapa tahu ya teh yang terakhir. Jadi Neng nginjem atuh lah batang nya. Letik-letik diajar nginjem duit gram nih. Ewe ah. Ya Jasmine nih, gitu koma iko Neng teh. Iya dasar bolong teh pala bakelek we tuluy. Seket-seket teuing mau kelek teh. Aing. Assalamualaikum. Kucing. Neng Uwi. Waalaikumsalam. Kunaon emane seneng jeung zaman dulu kitu ya teh? Kunaon? Hayang meuli buku. Pan aya buku mah. Nah jeung hayang meuli sagala. Pan aya kene itu 2 pak. Lain buku eta ya mah buku anu dina geuning dina bazar sekolah. Buku pelajaran lain eta teh seneng? Lain ya mah buku ieu kamus bahasa Korea. Ah, ada lain yang pelajaran mata kudu dibeuli atuh seneng. Mun kitu jeung pelajaran penting tah kakara beuli. Ya mending tah yang pisan eta meuli kamus Korea teh. Bari nage jeung nanaon atuh seneng mana teh meuli kamus Korea? Jika nu rek dibaca wae ari taeun teh. Ya ada atuh mata hayang meuli oge. Meuli nya mah. Emang sabaraha kitu eta kamus Korea teh seneng? Murah ada ukur 15.000. Oh sakitu. Murah tuh ada sakitu mah pira 15.000 mah. Nya geus atuh erik meuli mah meuli weh. Di kumaha dibere duitna? Ih, anu bener deh teh mah. Ya bener atuh mahnya bohong. Mun bohong mah atuh irung mah ge mancung ieu. Yes, akhirnya Neng meuli buku bahasa Korea. Annyeonghaseyo, murubeun onak meremuk bangun. Annyeonghaseyo, onak remuk bangun. Gara ganti baju mana teh onereun nya. Segera ganti baju terus dahar. Oke. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Neng, itu si Jasmine nyamper, Neng. Naonnya si Jasmine ka dieu? Kala. Naon kamu ka dieu Jasmine? Antar aku yuk ke ATM. Dek naon kamu ka ATM? Nyari nyokot duit lah. Makanya kado bagong. Bung ah, Neng mah hoream sok we kamu sorangan. Kan eta mah duit-duit kamu lain duit Neng. Ya ini embung. Hayu antar aku sieun sorangan meh. Nya geus ari sieun mah entong nih. Gitu aja kok repot. Meni, hayu antar sok sama aku nanti di buruhan deh. Yuk antar. Di buruhan naon sok? Di buruhan teh foco, hayu. Ah, naon teh poco da aya dina kulkas ge loba enteh mah. Jadi jang naon enteh. Terus yang di buruhan naon atuh? Di buruhan naonnya? Pasti siapa yang kamu Korea dia? Naonnya buruhan anu cocok jang Neng yang cantik imut delita ini? Ya udah tuh nanti sama aku dibeliin kamus bahasa Korea di bazar. Gimana ya, mau nggak? Ih, anu bener ya minta Jasmine? Iya bener. Masa aku bohong sih? Ya udah tuh kalau kayak gitu mah ayo sama Neng ditemenin ke ATM.
Yuk. Ya udah atuh gitu mah hayu. Neng menang banyak iya mah. Ku si Jasmine dipengembalikan kamus Korea. Jadi duit anu teh si mama disimpen dijajankan. Asik. Kenapa ya budak kata jeung hulang-hulangnya. Hayu kamu teh ih, kaburu sore. Iya Jasmine, hayu. Akunnya Neng gede. Ngomong kenal dia tuh mama Neng. Gosir apa. Jadan lagi, mundur lagi. Dia tuh oneran-oneran ah. Jasmine udah pergi, Chan.